Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana Bapak Ibu guru anu kusing kuring dipilih hormat terhilap kasadaya rencangan anu kusing kuring dipikat cinta dipayun hayu urang sanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin urang sadaya kasehatan tur bagja. Hadirin sadaya anu kusing kuring dipilih hormat, tangtos urang sadaya gaduh anu namina kulawarga, boh anu jauh boh anu deukeut, boh anu katalian ku getih boh anu henteu. Urang sadaya gaduh anu namina jalma deukeut pisan, eta namina kakulawargaan. Kakulawargaan ieu teh kudu dijaga tur dipiara ku urang sadaya salaku umat bangsa. Coba ku hadirin bayangkeun mun hirup teu gaduh kulawarga, sok asa kumaha meureun erek nanaon kudu sorangan, dahar sorangan, ulin ge sorangan. Begituna nu namina kakulawargaan mah aya. Kumaha kitu, hayu urang sadaya jaga jeung piara kulawargaan urang sadaya boh kakulawargi di bumi, rerencangan, tetangga jeung sajabana. Hadirin cekat sakitu anu kapihatur biantara singket ti singkuring pamungkas ti singkuring. Bilih aya basa anu kirang entek seureuhna atanapi kecap anu kirang merenah harapna, mugi tiasa kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.